Yung tagihaneun di teu mayar-mayar gitu Gusti jatuh tempo mayar-mayar. Kudu nagih mulai mah anak jaman SMP mayar. Jeung burit jeung naon. Tapi ayeuna jatuh tempo na teh geus di telepon teu ngamalesan, di WA teu ngabales. Sampeurkeun sampurkeun dan teang. Coba puris coba naon. Assalamualaikum. Assalam. Teh, abi bade kadagera abi bade kadieukeun. Teh, ari teh kumaha ku abi di WA teu dibales. Di telepon teu diangkat. Abi teh tos jatuh tempo ya teh. Ku bos teh abi teh tos ieu teh ku bos teh kudu dilunasan ayeuna abi tina naon teh aya ngogagalang. Abi wayahna teh sok atuh beri jawaban abi teh bade iraha sangomna ieu teh maya teh abi teh da kreditan teh sanes nu abi. Ari teh meuni kabina-bina teuing ka abi teh. Sok bade iraha. Acan abi eta teh moal we ieu mayar ka abi. Abi teh teh kudu kumaha geus kieu.